Yo, yo, pamasangkeun gas geura. Maka gue bikin musik Bibi nu kagok makan goreng tempe beak gasna. kumaha di meuli pasangan gue bisa sorangan deh. Sian sih beledug. Ya terus kamu dipasangin ke orang hingga beleduk kumaha kajennya. Ajen kumaneh mah. Wah emah anjir. Uru atuh mang si bibi karunya tuh. Ajen ku amang manga beledug eta geus tutung ieu. Bi, nah irung bibi mah irit beda kos aja mancung. Ini bikin baheula mah kos aja alabatan malah mah. Jadi teh kan pernah operasi plastik, Jay. Ngeunah jadi bibi Ditesi dulu deket teuing, kalale ya irungna. eta mah meureun lain operasi plastik bi, operasi lilin. Bibi mah keur bingung ya teh Jul. Nah bingung ku naon di? Jakam lu sepeda listrik. Lain pan eta teh hayangna sepeda listrik teh. Nyarkan geus bodol geran. Udah makena jabrah, jemping segala rupa. Gua bingung ka mana menerkeun eta ka bengkel motor atau ka servis elektroniknya. Ka apotek narkeun kitu mah be. Ceuk urang mah geus we keun antep eta sepeda listrik mah. Nu penting mah ayeuna mah ngubaran Masta Kabibi. Kempag asli. Ka dokter minta resep ujung. Nya atulah. Anger anjir janjian jeung si Saremo. Janjian maghrib datang subuh si eta mah. Janjian lohor datang isya. Parah aing Saremo, ampun. Aduh. Aing maneh ti mana heula si teh Saremo? Mulus tadi teh Brad, ngising heula. Nying ngising nih kota mang alam-alam aing maneh. Ayo tuh, Hayu ka mana aing maneh? kan tadi ngajak ulin cenah. Tapi teu kieu oge si teh konsepna Saremo. Geus atuh mo anjir piraku si teh rek ulin ka kota calara ieu dibalikeun kieu kumaha ieu maksudna? Kan tadi didinya Brad nu ngomong. Ngomong naon aing? Heg cenah kinjem calana mah, tapi omat balikeun. Iya. Salahna di mana? Boa emah. Dipulangkeun Saremo. Oh, Dipulangkeun. Lain dibalikeun jiga kieu. ngomong atuh Brad. Sia anjir tak otak anjir kudu dibalikeun we ieu nya. Bener tuh guys. Ya jadi anjir ke kotana ge sudi aing mau anu burung ieu kieu mah. Jay, kenaon sih cing di dia bae. Keur hoream balik ka imah bi. Kunaon di? Si mamah jeung si bapak keur pasea di imah. Oh, paingan atuh. Bi, aja emang mun si mamah jeung si bapak keur pasea suka yang ulin ke Arab sia bi. Naha? Jigana di Arab mah tiis bi. Ngadenge nu pasea ge asa ngadenge tadarusan. Heeh, tuluy aja lah mun ulin ditu rek jeung saha. Itu teh mah anu ngomong Sunda. Onta ge nyorana bahasa Arab. Dasar gabegal laki pangkawara pagawean molor be jeung molor pagawean hawe ku urang. Mun teu ku urang mah pogog nanaon ge pogog. Keur dibikin latihan puisi. Kitu urang keur pusing ka mamang maneh pagawean hees kitu gableng. Hayang naon di bibi? Hayang smoothing jaya juga batur nih. Kieu urang mah teu gablek duit. Harbabar ya tuh yang smoothing mah Kunaon jay? tinggal di angir ku peut. Pak Guru, yang ini apa namanya? Do mi do sol. Tong beja-beja geramo era bibi dadosol. Ih, abi kita apa bibi dosol? Bibi dosol? Era gantilah laguna ulah nu kitu ya. Lagu naon atuh? Lagu band zaman ayeuna ning. Anjir. Oh benon sok. Lah karep gigi ge bae. Gigi Heeh. sok. Nu Facebooknya. Ih. Tapi ke lamo. Bibi teh apal passwordna sia, Atuh udah lagu ieu mah teu kudu make password, Bi. Facebook lagu Facebook. Nu gigi.
Henteu bisa. Mau passwordna. Jual lagu potong bebek bibi mah nya. Nya sok we lah. Sok. Potong bebek angsa. Sadikuali. Kunaon di Mang? Teuing ya, amangnya bingung. Ya teu unggal. Mun amang hudang sare isuk-isuk pasti nyeri awak. Cek aja ge hudangna sing beurang geura Mang ame teu nyeri awak. Nyatu beureun era ku hayam guys model. Hayam ge tara mandi teu era ning ku Amang. Moal atuh da amang ge tara mandi pana sarua. Kajeun atuh Mang tara mandi ge. Domba ge nu awakna bau dijual mahal. Bau di awak amang. Rada Amang. Lain Mang ari Amang tulus teu dikurbankeun lebaran haji. Ini kalau beki anjog ditanggap teh. Dak eumeur. Saya budak rengat. Dia. Mana jadi budak ulah sok jahil-jahil tinggal jay. Naon di Mang aja sakitu bager kieu. Oh, sakitu bager kumaha sapu bebah ka manakeun. Tu jelema ngacacang kerneangan. Ngahajak ku aja dipiceun. Yeuh Mang, karunya beebah unggal poe sasapu unggal isuk unggal sore unggal beurang da. Ayeuna mah santai tuh dipiceun ku aja mah sapuna. Kan eta teh gawena. Lamun teu disapukeun buruan barala, udang daunan. Ayeuna kumaha itu sapuna sasapu kumaha. Budak rempag. Bi, apal tempat pananyaan teh euy? Noh yang jadi jelema beunghar sia. Mereka bapak maneh, Jul. Pak aing mah teu mere tanya sabaraha kali ge. Kabatur mah heueuh we, merean. Di bejaan ku bibi nyanya teuing mah ngan mana sing bisa ngapalkeun jeung nengetkeun susuratanana. Babari ngapalkeun susuratan mah. Surat naon nih? Surat tanah, surat imah, surat mobil. Terus mana sing inget di mana nundana bapak maneh? Tuh jualnya. Menang duit. Bawa ebah. Nya aing teh dirangket mah meureunnan. Mang, Amang di tempat-tempat juga pemain band. Nah, nya teh katempo di kieu. Kieu ge berarti mah mantan pemain band amang teh. Nya Mang pemain band kepret. Band kepret. Naon? Agoni nih Mang. Nya kok aing kepret nih hina teh ya. Naon teh ulang-ulang saung sesoranganan deui, engka surupan. Ku bibi teh hayang digawe pangneankeun pagawean geura. Pagawean. Heeh. Asana aya bi babaturan muka toko anyar keneh kamari teh. Ngan boga kasir, isi arek mah jadi kasir. Embung gitu mah bisa jang para gurame jadi kasir mah. Lain kasir para gurame bi lain. Itu nih nungguan duit. Besok di toko, di Alfa nih sama model. Karena kasirna nu gitu. Nah jadi para gurame segala lupa. Caprak. Aduh, aja nih les ya. Nah, dijual mana? Lempangan, bi, duh. Lempangan we anu gelo ge sama megelo teh lempangan heula. Ada ya mah beda, bi. Lain lempangan keur diajar jadi nu gelo. Pas nyangan gawe, nanyakeun ka Mang Ading. Tapi na eueuh cenah euy. Ya Jul, mana mah padahal resep ngorek mesinnya, awakna badag. Cocok menjadi gensetter. Gensetter teh naon? Yang dinu hajat ning parum lampu sok jadi hurung. Genset Heeh kitu. piraku, bi. Dawak urang teh eueuh satruman, lain belut listrik lain. Gua bibi teh hanya teu kanya diajak curhat aing mah. Emah.